Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu pangajaran basa Sunda ngeunaan ngajawab pangajak batur. Ari ngajawab pangajak batur teh nyaeta ngedalkeun jawaban pangajak make bahasa nu sopan tur merenah. Dina ngajawab pangajak batur, urang sadaya kedah ngangge bahasa anu sopan tur merenah kumargi kasopanan sareng tata krama mangrupakeun salah sahiji ciri khas orang Sunda. Titenan contoh kalimah panganjak di handap ieu. Di dieu aya contoh kalimah pangajak sareng jawabanana. Nu kahiji, Rian urang diajar babarengan yuk. Hayu kaleresan abdi oge teu acan. Nu kadua, Vini amang sondah sareng abdi yuk. Moal abdina bade ngagerjakeun PR heula. Tah tingali dina dua kalimah ieu anu kahiji hayu kaleresan abdi oge teu acan hartosna nyaeta tujuan kalimah pangajak. Anu kadua moal abdina bade ngagerjakeun PR heula eta nolak kalimah pangajak. Janten dina ngajawab kalimah pangajak urang tiasa ngahayukeun atanapi nolak. Upami ngahayukeun upami satuju oge kedah ngangge bahasa anu sopan. Kitu deui upami nolak tangtos bahasana kedah merenah. Ayeuna hidep ku ibu di pasihan pancen kaget di bumi. Dikerjakeun halaman 18 dugi ka 18. Upami atos tiasa difotokeun dikintunkeun ka WhatsApp ibu. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana sagala perhatosana. Hapunten kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.